Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون وكم من قرية أهلكناها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun fama kana da'wahum ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Surat Al-A'raf, surat Al-A'raf tema hijrah diturunkan sadajar pada hijrah illa was'alhum anil qaryati, kecuali ayat was'alhum anil qaryati dalam ayat kaituna etama kasutna madani. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Ada shad dan shad. Ada kan shad. Shad. Alif lam mim shad. Shad. Shad itu gitu mana? Allahu a'lam bi muradihi wallahu a'lam bi muradihi. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu. Hadza kitabun ari ieu eta kitab unzila diturunkeun ilaika ka anjeun wahai Muhammad. Gusti Allah, ya Muhammad, ya kitab teh kitab kami diturunkan ke anjeun asli 100%. Fala yakun fi sadrika harajun. Fala yakun maka ulah aya fi sadrika dina hati anjeun harajun min tina Quran. Rupak tina naon an kembali joku mukhafatan an kazaba. Rupak leutik hate ulah leutik hate dina ieu kitab teh leutik hate kunaon ulah leutik hate disampaikeun bisi ka dibohongkeun ulah satepikeun ieu teh kitab nu bener tong ragu tong ringrang tong sieun tong leutik hate sabab ieu kitab asli di Gusti Allah tong aya leutik hati kade litung zira supaya ningsieun anjeun diturunkeun ku Gusti Allah fungsina tujuanna litung zira supaya ningsieun anjeun bihi ku eta kitab wa dzikra jeung supaya jadi pitutur lil mu'minina kada mukmin wa kita. Kami itu usaha kitab teh aja. Ambe kahiji jangling sieun jalma nu maksiat kafir. Kedua supaya jadi pitutur pikeun jalma-jalma mukmin. Kul bejakeun kanjeng Rasul Muhammad kaya maka ittabi'u ma nuzila ilaikum min rabbikum. Geura nuturkeun geura anu ka anjeun kabeh maka perkara nuzila diturunkeun ieu perkara ilaikum ka
Rabbikum di pangeran aranjeun kabeh nyatana Quran teh geura anut kana Quran geura tuturkeun Quran geura pake perkara-perkara hukum kekaring anu aya dina Quran wala tattabi'u jeung ulah nuturkeun aranjeun kabeh eta tattasibu ulah ngajadikeun aranjeun kabeh ulah alaf aranjeun kabeh minggu dihiti salian Gusti Allah atawa kasalian Gusti Allah aulia karena pirang-pirang kekasih tuti'unahum fi masyiatika mana anjeun tulungan ka eta aulia dina masyiat Gusti Allah taala ulah nuturkeun salian ti Gusti Allah ulah ngajadikeun kekasih salian Gusti Allah anu kalihna kalaka hahayuan dina maksiat ka Gusti Allah. Qalilan ma tadzakar. Qalilan ma saeutik pisan tadzakkaruna pada eling aranjeun kabeh. Salamata tadzakar. Wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaa'a ba'suna bayatan aw wakam kabariatun wakam jeung pirang-pirang min qaryatin tilebur urida maksudna eta ahli loba kacida ahli lembur itu nya penduduk suatu daerah ahlakna anu rusak kami lalu Gusti Allah kana eta qarya anu kami diirodah dikersakakeun yang dihancurkeun wajah maka datang hakata qaryah non baksuna siksa kami bayatan di waktu putih auhum atawa ahli tetap qailun gergerang hees gerang qailun qailulah imun terus hees bi zahirah dina waktu zuhur. Nah, disebut qailulah teh sunah 10 menit mah ya minimalna 10 menit berang teh tapi asal kata nama qailulah teh penting mah istirahatu bismillah wa ilam yakun ma'ana naum qailulah teh istirahat tengah poe sok sadejan teh disebut qailulah asli nama qailulah teh diberang 10 menit mah menjelang lohor ayo 2 jam mah lain qailulah molor tegasna kumaha paja abasuna bayatan ahum qailun teh datang siksa kami marotan ja'ah laila wa marotan naharon kadang berang kadang penting. Jadi siksa Gusti Allah itu untuk bisa diprediksi nah bisa nah berang nah penting bisa baik berang bisa baik penting sehingga kudu sadia baik berang teh bisa datang bencana kurang tinggi batu misalnya kan baik kan itu itu teh bisa berang bisa putih di mana baik bisa ya cenah di jalan bisa tabrakan celaka di mana di imah bisa baik di naranjang bisa baik misalnya ujung-ujung imah lumpuh ke tindih naon di sawah di mana baik bisa fama kana da'wahum idja'ahum ba'suna illa qalu inna kunna zalimin fama kana mangga teu aya da'wahum pengakuan mana eta jalma-jalma qaluhum tegasna omongan ahli qaryah id ja'alina nalika datang ka ahli qaryah mamba sudah siksa kami
ilang kalau kecuali ngomong ya lembut inna kunna dzalimin mati itu inna sesuna kami takuna bukti kami dan dzalimin dzalimin kami oke guys sakarat mulai teh ya bakal ngomong kami teh dolim ka diri aya mata ngomong gitu teh nya ngomong gitu teh kudu nama ayeuna ngomong gitu teh aing teh dolim bae ka diri teh itu nya diruksak bae awak teh antem bae pidorakaeun bae engke mah kabeh oke engke mah dina nalika erek maut mah ya teh cabut nyawa ngomong kayak gitu kabeh ge hanjakal ambege hanjakal kudu nama ayeuna hanjakal dua taubat dua